Kanjeng Nabi diskos kumaha malaikat maut aing layang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau teu kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Waalaikumsalam saya abdi malakal maut dia dongeng singkatna ke panjangna di hareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho be hayang nyaho nyerina be kos kumaha ulah sok pake lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui hudang kumaha itu sabulu-bulu nyeri jas aduh bawa tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deh embung jaga ada tau bah aduh aing paeh geus segana aing neuleuh neraka ye atuh pada ijaz paeh makan neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula pan geus tadi itu mereka hayang seuri dongeng kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis kanjeng Nabi dis neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka beres anter ka surga aing ye sok ajukan terusan cekeun surga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman alah cekeun teh eta mah engke urusanna ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus teu balik ka surga atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon ulah kebal-kebal cekeun Gusti Allah asup ka surga